Satu ketika aya nu maot deui. Begitu aya nu maot deui diruruk. Begitu diruruk nonjol ka luhur dina bujurna. Aya buntut. Dibukakeun ku keluarga. Ya Allah. Iya buntut gitu. Gitu beres diurusan ditanyakan hari ieu waktu hirup lagu kumaha ieu terjadi aya buntutan kabeh ngomong keluarga ngomong bahkan pamajikan lagi ngomong hampura rejana ieu teh di mana ngomong bohong di mana ka percaya ya asa jang hisulaya oh munafik teh ieu jadi jelema nu munafik teh orangna bakal buntu. Ya Allah, ya Allah. Lebasan cek ulama, idza nabata lil munafiqina. Di mana-mana timbul kamu munafik kultur maujidan lil mukminina. Kalau yang sunat yang moal manggihan jelema mukmin hiji taneuh yang lempang buntutan pasti jelema baruntutan kabeh lamun cacak-cacak jelema munafik dibuktikan ku Gusti Allah buntutan. Nah ilmu kapagi jelema buntutan coba-coba kuari rada dicekal bujur ulang juga kayak coba-coba saya buntutan terus tadi di mobil haji pending saya sakit tak sakit di jaya saya sesenting buntutan si ada buntutnya ya Allah ya Rabbi lamun urang kuari dibuktikan jelema tukang ngabarohong malul buntut sasensi sapoe itu sasensi lamun 2 poe 2 senti 3 poe 3 senti karena haji pendek mah selain sompiannya bisa digadiakan juga buntut lagi bisa digadiakan buntut Masya Allah kan munafik